Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji sedang syukur kasarakeun ka Allah Maha Gofur, Gusti Rabbul Izzati anu maha suci, anu maha welas, anu maha asih, anu teu pilih kasih kasupri hukum ieu bumi. Shalawat miwah salam mugia piluhuran ketuntunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tut hilaf fakulawatina para sahabatna, para tabi'in, para tabi'in miwah ka urang sadayana. Keluarga besar Bapak Dr. Haji Mukhtar Sanusi MH miwah Ibu anu kusing kuring hormat, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para pini sepuh, kum kasadayana anu biasa dilincik hiji-hiji anu kusing kuring dihormat. Syukran jazakallah kalampanan acara operator sosial waktu. Karena kawinan galih ku panampian anu kalitang utamina simkuring kalayan asmana pun lanceuk Bapak Eman Sulaiman sejak ngahaturkeun sewu nuhun laksa hati kaminangan asa ditonjok-congcot bobok manggigorowong bani mentas di papak cukang keduh maksud atur dipiunjuk ditaros pisan naon anu janten pamaksadan. Satu acana neda agung cukup rumur jembar pangaksama simkuring sapara kanca parantos kumawantun ngadiriweuh pilih kirang tata kirang titi kirang tunugang peryoga ayat tindak tanduk teu sapuk sareng galur kaluhur bangun lembur sakali deui simkuring neda dihapunten tina sabulan kalepatan. Umargi ayat pampaos jawadah tutup biditna sacarana supados dengan kolong kana waktos dan hambur-hambur waktu dengan atur sahur tanpa ukur balik dibudak tinggal baik numawi jauh dijuk-juk anggan di teang di Karawang netek akar nyubing jangkar leger-leger pundak itu poek-poek kedabaran daya sanes luka hiji sejak nyanggakeun salam silaturahmi mudah-mudahan wasilah silaturahmi dan tencukang lantaran ditumbarkeun rezeki dipanjangkeun yanana yuswa urang sadayana amin. Anu kadua bade nyukruk kapuhu mapai kasunapan sarehna ayah harus bodong tipun Allah dan kalian Sulaiman mang ari pangjajabkeun sok sanaos ari lampar lalampahan di Sabang sampai Merauke unggal gunung parantos dijuk-juk unggal walungan di teang unggal buhat sok kasabah nanging kadieu mah teu waktuneun teh dihisapkeun wae anjeunna teh palai metik malaki nu ligar di kapakamanana taunna teh momoyankeun parantos nyungkeum katineung pakali janji pasini sareng bidadari nu geulis tamperik tuang putra pak yang terus dengan Kim kuring teh inggis ku bisi rempan kusugan
Indis bahkan mau finish pilih boh pilih walanda dari soldadu jauh ambon ikolana tok sanaos beuring kuleta bari hariwang lempar ke kapal ngantung ngawantun-wantun maneh we nah ya tos batu turun geusik naik itu turun ge teh yang teh hoyong kuping tiginisna langsung kumagi aya paripaos gunung luhur benang kaukur laut jero biasa tajung-tungan nahi kate jalma mah daden-daden teh sakokobe alina eta sing kuring oge supados pun awok yang ari ngahang-ngahanging di istri herak mata ulah budi ka beuling sahan wae nah laras ning yayu anu geulis teh teu acan ngaitkeun pikir teu acan patalik janji sareng kondisi pikir eta maksud kadongkapan sing kuring ka dieu rupina sakitu nu teh sakampihatur rupina sakitu nu teh sakampihatur